Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Lebih hormat Tuhan Pak Haji Tatang sama rombongan di grup dengan hormat. Alhamdulillah karena sunting kita rohangan mudah-mudahan masuk dengan kami sebagai keluarga di dengan tali meminta dan terjasa sunting wilayah rohangan mulia kurang sadayana bina dan masuk bapak yang kesehatan keselamatan segitu Allah termana berang masih kami jasa depan orang beragama dina di penempatan. Alhamdulillah kadayana Bapak Isyad ibados nabi pawalong ngaturikeun nuhun anu panjenenganna ka bapak-bapak ibu-ibu anu jasa suping dina ieu acara anu paratos kurang sadaya ka kuping sareng pujangan alhamdulillah hatur nuhun Bapak kanggo salajengna nyaeta kanggo sampungan tinggi kasapungan dihaturna ka pangarsana Bapak Haji Tatang Suganda mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya sallallahu alaihi wa sallam. Puji sinaron syukur kurang sangat Allah subhanahu wa ta'ala yang menambah dengan ieu pintu ieu menambah tinggi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa nempel ngariung dina darahnya anu kantos dina meja laas namun gaya laasnya diantara sepotong ukuran yaitu silaturahmi dina ngajakeun halal bihalal atuh begituna mungkin bagi sadaya turun teh kurang pungkas dina caritana lalakon urang anu bagja dina carita ieu eta maksudna kantosna tinggalana laas nanging waina ceuris sareng Bu Dewi oge kanten sadayana anu barok. Alhamdulillah mudah-mudahan kanggo salajengna tiasa dilaksanakeun anu mana tuturuna warisan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sareng kasempuhan pupuh urang sadayana urip Sunda sareng budaya turun Bapak kanggo salajengna aya laporan keuangan baris didugikeun ku pangarsana Ibu Nepi. Mangga kakak ngajakeun. Ibu Nepi. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari bahasa Sundanya alhamdulillah dinani itunya kosong jantan abdi teh ayeuna bade ngalapor ke naon ya selaku berharap tapi alhamdulillah nuju 2 tahun kapangker panjang 1 tahun kapangker mangga urang sami-sami ayeuna mah baris ngadumaheun panitia Bapak anu baris dipandu ku pangarsana Al-Mukarram Pak Ustaz Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, anu ngawal salam ngan sawareh. Melakawi sisi lewa di banjuran mah kucai. Atingali masih kene aya anu ngalaweun urang wangsulan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam, daun saga, anu awal salam ting asup surga. Anu teu ngawalar salam asup angin. Moal insyaallah nu ngawalar sareng anu teu ngawalar sami sadaya insyaallah bakal dilebetkeun kana sawargan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah, usolli wa usallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sadaya puji tetap kagungan Allah anu parantos ngawalar dosa-dosa urang sadaya nu ageung kulimpahan nikmat sinar karunia anu teu kawon agungna. Wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun kapirsana Al-Karam Bapak Ustaz Deden anu parantos mandu doa mudah-mudahan doa orang serena dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diberkati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Aduh, ada di atas atas, di anti-anti, ada siapa pengantin. BPR mah haturan bijeng supi, wilujeng au dina riungan acara halal bihalal kali ini kita. Maka orang Mustafa Hahira diaturan apa sana Pak Haji di panitia, Pak Kepsek, Pak Haji Tatang mana? Pak Haji, maka orang Mustafa Hahira sekedapan. Ayah Pak Haji selaku ketua di Tali Mitra, oke ayah Pakarsana Bapak Wawan Kurnia. Oh ya, astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah, minal khotoya, astagfirullah, Rabbal baraya. Punten samudaya kelepatan sama apa? Puntennya sama apa? Hampura lur.
Lur, hampura lur, hampura lur. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Hampura lur. Hampura lur. Baji enggak, baji lah. Iya. Alhamdulillah, di review menu hari ini adalah menu inilah menunya. Nah, menu hari ini tuh. Ujung tepang pamana wae iku teh. Sono emot ka Om Dodi. Tapi nu kasahan nyanakna ieu. Sanes ieu teh nyumpingan kanggo acara naon ieu teh? Kanggo acara Sok sekedar testimonina seperti testimonina sok. Testimonina acara halal bihalal, tali mimitran, riungan tali mimitran. Oh. Paguyuban. Pokona mah abdi mah hoyong ieu we, the best. Pokona mah ieu mah bae Om Dodi. Naon hubungan? Ieu koak tengah kuku ieu murid cenah. Murid tengah kuku. Ya. Hubunganna mah enak. Tali mimitran. Tali mimitran. Sa saudunan. urang tepang di acara naon ieu teh? Halal bihalal tali mimitran mudah-mudahan urang sadayana nya sing sauyunan salamina. Kumaha Sun? Sauyunan oke sing nanjeun. Lanjut. Sanesna sanesna. Sami naon? Sami tuang gitu. Sami raos. Ya, sauyunan tali mimitran Sauyunan. urang tepang di mana ieu teh? Di kafe Warkop. Warkop di Antapani. Dina acara naon? Silaturahmi kali mimitran. Tali mimitran. Oh. Abi diundang kita. Oh, gitu. Sadayana kita uleman ieu mah. Bilih aya. Pak Deden bilih aya sakecap dua kecap mah. Komentarna kumaha ieu? Mugia sing lalangkeun Amin. kalandep kana seni terutami tembang seni mamaos tembang Sunda Cianjuran khususna tali mimitran. Kumaha Bu Ida? Kahaturkeun nuhun ka Pak Haji Romli di Naraga Albiala tali mimitran. Cintras nanjeurnya, Cintras Jaya. Cintras Jaya ngarakeutkeun. Ya. Bilih aya deui. Mana tuh? Makan. Pokona mah aja. Alhamdulillah urang teh tiasa kempel. Tah ieu teh dina acara binararaga naon ieu teh Pak Haji? Oh, silaturahmi halal bihalal. 14 Hijriah. Terus. Halal biasa tiap tahun bulan. Amin amin. Mugia cing tali mitra cing nanjeurnya. Amin. Aja ya kasepuan kumaha ye? Tali mitran sing kumaha ye teh? Tadi kan terus diuningakeun Oh. tali mitran teh tali pamagel Hiji wadahnya apa itu nya? pangikat kalau wargi urang sangkan ulah robi urang teh sok sanaos kitu ge sing pageuh we. Amin ya, siap. Oh nah. Siap lah. Oh, wilujeng nya. Mugia nanjeur salawasna amin. Abdi guling kesahan pikiran pengajak hati pengkuasa koyong lapangan padahal dipikir najan sering pulang anting taya bahana di kabung rumaos teka saratan anggun panglipur kali nu puguh mah nganyiksa badan sorangan ya pangeran moga
jeung nu sanes abdi mah teuing ku ewu ari raskung nilit di sok hayang cerik nu bedas nyapa teh sing jauh ngumpara mentas lautan da cecingge dirungsing ku atiku dientepan kabimban Sumangga urang lajengkeun geuning. Mika berang tandani geus burit aduh huruh ruh matak betah mun di sawang cahyana mu biar teh teuing nyalam buana. Tanda sang surya rik suruh gunung-gunung pasir-pasir katingal bangun sungkawa indung peting wanci datang
nutumi bati kumukan pangarsa sanajan tersono aku kapaksa kedah baturai ajam tekenging bising lar tekeng